ya deui hiji jelema kapanggih lantaran teu ngarti tak teu ngarti ai kiai mah tadi wali kan ngarti ai nu sajen mah teu ngarti begitu kapanggih tah jeung meong jeung ucing teh salam kanyana assalamualaikum ditalipak doger bae cak ucing teh aing ngadoakeun ditalipak can maling can naon cak penjahat sia cak ucing teh abi brojak seserian bae tuh jadi beda uyup hewan-hewan teh salam kemudian ngadoakeun nu paham mah aalaikumsalam diusapan tapi nu teu paham dicabok tak urang teh kapan kos kitu can puguh can karuh kana naon ge main tindes-tindes wae. Nah iyalah ya sejasa geus datang kadinya mah geus lain deui pemikiran lantaran awalna melalui pirasa kemudian kabelah diana melalui ilham kabelah dituna melalui mukasyafah asal geus mukasyafah lain deui geus tah geus tah jelas-jelasan geus tah geus jelas-jelasan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jelema anu geus jadi ahli Allah ketika ngadenge hiji nyanyian diperhatikeun tina bahasa eta nyanyian terutama nyanyian-nyanyian anu menang ahli-ahli Allah anu mengarah kana katauhidan ngajadikeun nasihat ka dirina ieu menjadi luluh kana ruhna urang teh mimiti ibadah teh make zahir diaturlah ku fikih kemudian orang kuari ibadah make galbu diaturlah make tariqah urang geus datang ka hakikat ibadah teh make sir yakni ruh urang berbagai tahapan-tahapan dina urusan ruh didinyalah manzilah urang geus engke diangkat jadi wali rijalul ghaib jadi nukoba jadi nujaba jadi urafa jadi asaib terus jadi naon gitu ngaranna jadi autad kemudian naik deui jadi mukhtar naik deui imam naik deui jadi kutub kitulah ibadah teh jadi urang kakarak tahap awal ge can anggeus nyaritakeun urusan fikih jangan beberes zohir urang timimiti cai kemudian wuduna kemudian sholat gerakan-gerakan jeung tempatna eta urang mah masih diutar-atur kene diatur urang mah di mana jang tempat sholat urang nu ngeunaheun lantaran make pikir ditingali disingrai-singraikeun ku urang nu kadeuleu kumata mah ieu mah kotor ieu mah bersih eta pikir ketika orang geus make ilmu thariqah lain deui babauan teh lain urusan babauan geus babauan secara batin kaambe ku urang musola ieu mah bau proposal musola ieu masjid ieu bau proposal geus lain aambeunana geus lain teu kaharti ku batur kunaon sih embung didinya salatna sia mah sia bae ulah nurutan mama emang kunaon mama mah tuh tilok salat ambeuna jeung dedengeuna geus lain geus aya ilham ti Gusti Allah colekan secara batin sok laksanakeun sok ulah geus mulai di dinya teh dahar ge dahar ketika nyana endek nginum seakan-akan cai ngomong ulah diinum ieu teh lantaran ieu hasil menang teu beres cai teu jadi begitu urang dahar aya eta mah hese lain bahasa ngomong lain naon lantaran eta mah moal kaharti ku batur jadi geus tepat jasa pirasatul mukmin pirasa jelema mukmin leuwih seukeut tibatan pedang ai omah irama mah lain seuris ya bicara itu lebih tajam daripada pedang maka hati-hatilah eta bicara ieu lain perasaan mentek sing hade
mengharapan jelema mukmin anu geus tajam pirasatna lain deh ya dahar wae sia mah nya naman teh urang emang mama soboh mama emang kumaha tuh geus 2 kali apa ingan tah lain pirasat tah mah kos kitu mah kamangkaran tah mah iya mah pirasat kabelah dituna geus datang ka hakikat nyahoeun tadi maka karak bisikan-bisikan melalui ilham kuari mah geus jaho jadi geus jaho karena jati dirina geus jaho jati diri eta sangu jati diri eta cai jati diri eta kopi jati diri dan berbagai-bagai jati diri sakumaha nu ka Kangjeng Nabi ya batu teh uluk salam ka Kangjeng Nabi assalamualaikum ya Rasulullah tangkal kayu assalamualaikum ya Rasulullah tangkal korma assalamualaikum ya Rasulullah Masya Allah kabeh ngaromong kerikil assalamualaikum ya Rasulullah geus nyaho kadenge hakikatna nu matak moal kaharti hiji kiai bebarengan kamari kula maca kitab jeung Habib Rozak aya Habib jualan kitab jadi dibaca sakedeung ku kula nah aya hiji kiai diiringkeun ku muridna kemudian nyana teh ka tempat hewan mun urang mah naon ngaran tempat hewan da tempat hewan teh anu muroba ieu anu manuk segala gitu ke kebun binatang ya aja ke kebun binatang tah si kiai teh anu geus datang ka hakikat datang jeung murid-muridna biasa seseurian segala naon ternyata horenganan di kebun binatang ari waliullah mapan maraca salam ka nyana assalamualaikum ya Rozak salam atunya lagi waalaikumsalam muridna kaget jih waalaikumsalam ka saha waalaikumsalam biasa murid kaget kabeh tapi biasa bae guys datanglah ke tempat monyet kabeh mararenta monyet teh ajol-ajolgan cek kieu teh bere kabeh nu aya bere mararenta eta kabeh monyet kabeh marah tuh terus bae nya ngomong sia nyaho ka bahasa monyet tadi ente eta teh kabeh ngaronjang-ronjang mararenta sia nu aya di sia teh coba kami ieu di jero kebun binatang teh kurang parab tah bahasanya na kos kitu tah oh kitu nya urang indit nya da waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh geus beres datang deui ayeuna ka hiji tempat babarengan di dinya teh tah geus balik ti kebun binatang jeung murid nu lain-lain nu milu jeung nu teu milu bareng rakyat masyarakat pamarentah aya eta kan kiai kieu bae cek yen monyet kabeh ye sia monyet kabeh monyet sia ngomong gitu monyet sia kabeh monyet atuh aya nu noel kiai kunaon monyet kabeh sia ku aing mah kadeuleu monyet kabeh atuh diamankeun kiai teh barang ditanya kiai emang monyet kabeh lantaran kabeh mararenta cek ieu teh ya percis cek aing mah kos monyet dari kebun binatang mantap kiai proposal eta kiai monyet sebenarnya mah tak kayawan aku kiai hakikat mah ulah kasih ngumpul tenang weh halanan kiai monyet teh tak kawari baca kitab sakedeung jeung Habib Rozak kitab teh aya keneh seserian bae Habib Rozak nah jadi paham nya ka bahasa-bahasa eta kakarak monyet dang can diteruskeun ku kula maca kitabna jahese macana tah kula meuli tilu Habib Rozak ke meuli jang naon Bib wah buat koleksi aja cek jangan tuh ya Allah ya Karim aya deui hiji deui ku kula dibaca deui dasar kedeungdang bari ngobrol doang masyaallah rame orang eta kitab masyaallah aya perangan segala ta kitab teh ente mah pan mun maca kitab jelok rame tapi lamun maca majalah mantap susuna gede amat yeuh waduh hararese baca kitab baca mubtada khobaran aya syarat jeung jawaban hese lah pokona maca kitab datang ka guari kitab teh bisa-bisa dibacana aya majalah manerleng bae komo aya gambaran teh kudu dibaca pokona gambarna bae deuleu di HP ka HP-keun diakses ka HP aya kan pun di jerona mantap ieu mah terbuka dua belah dadana wah diakses bloon tak kiai aya Karim ya Allah sakitu ge kiai komo lain kiai eta HP teh kos gara itu nah ieu keur carita jelema anu ibadah ka Gusti Allah
mun kuari kurang diutar atur urusan zohir ke tempat-tempat najeng segala rupana ketika geus ibadah melalui toriko pohoan ke tempat sebab naon di mana bae Allah aya ndek naon masih nikeun tempat di masjid jeung di imah nu disembah Allah na eta-eta keneh di kota jeung di kampung nu disembah Allah na eta-eta keneh di nu rame jeung di nu sepi Allah na eta-eta keneh kok make aya perbedaan-perbedaan aya di nu loba jelema bangor husu teh salatna aya di jero kamar make kaos merek Rinso oh blon teh kiai di kamar mah tenang mah make kaos cangklek ya Allah akbar nu Rinso nu Dino macem-macem geus teh pokona mah tah tapi kan di masjid mah nya teu sanggupeun da teh make merek Rinso lamun aya kiai nu di kamar jeung di masjid beda eta kiai ondo eta encan nyahoeun cek nya mah meureun di masjid mah aya pangeran di kamar mah eueuh ye aya perbedaan nah eta kiai kakarak berbau pikih doang jadi bae kos kitu ngan mikih encan datang kana noriko ketika noriko tetep bae di luarnya na make jubah di jero make jubah kos kitu bae salat lagi sarua bae sebab Allah na eta-eta keneh nah geus kos kitu mah mun nyaritakeun Mekah biasa-biasa bae sebab naon jelema aya nu ka Mekah tapi hatena mah di kandang kebo keur toap inget ka eneng eneng aing sanu urusannya cek nya ada tadi jelema nama keur toap deui nya Haji Podoli atuh di situ waduh bismillah Allahumma hatena mah eneng aing di mana saha nu ngurus pada tadi hareupeun Baitullah tapi ahli Allah sanajan di kamar di imah di musola tetap Allah teinget ka eneng teinget ka mobil teinget ka naon paling sekedar kajaki ya lumayan lah saya tiga-tiga teman bener bod rusak lamun lain ahli Allah tetap ibadah rusak bae hese bae tak ketika dek we jadi ahli Allah geus akur bae ketika datang waktu sholat di jalan Allahu Akbar tenang bae ih bumi Allah kalem bae eueuh masalah ketika geus datang ke hakikat geus lain deui geus bae kadeuluna ge teu salat kadeuluna ge teu salat padahal mah salat kan kiai teu salat ulah ngikut kiai geus ulah sok haju ka kiai sia bae lah salat emang kiai di mana di Mekah salat Gismal ke harti teu bisa pakai lalagaan lantaran kadang-kadang di dieu mah kadeuleu teu salat horeng di anu mah aya saya geus kos kitu mah lantaran tadi teh ya urang mah ngaji ge hayang rame urang mah ngaji teh masih kena kompetisi dina karamean wali mah geus lain kitu ngaji bangun pindah ngaji bangun majelis salim pindah geus teu hayangeun nya nama bangunan kos kitu jang naon nu penting mah jelema nyaho ka Allah dituntun ku aing tina teu nyaho ka Allah jadi nyaho ku aing geus jaraho atuh geus dipasrahkeun geus sia geus nyaho geus titipan ilmu mama mah deuk berangkat deui neangan deui tempat nu sepi ayo nuduhkeun ka Allah kadanan ku kitu atuh ulah proposal boleh besi bau monyet ya monyet nu sok kikian besok geura urang ka dieu ka mana karah ka solear di mana karah solear teh di mana karah di Padegelang ngaco bungennya na besi pajar baturna tah di diga di Cisoka urang kadenya ronjang tapi aya rajaan teh di tengah-tengah nu dararatang teh ya kok kanyawan raja pan kadeuleuna nya make makuta rupa monyet tapi ternyata jelema kasep sasalamannya biasa uluk salam assalamualaikum masyaallah horeng kapanggih jeung rajana rupana rupa monyet padahal horenganan ahli Allah tukang zikir tah kok sekarang itu geus jadi ahli hakikat mbak rupa monyet horeng wali aya lembur mah rupa wali horeng monyet mantak asana di dia monyet kabeh iya Karim mau disebut monyet sebagian ceknya nah aduh ampun itu monyet bae nah iya ketika geus datang kadinya ngadenge siiran lain deui izal isrunamin di mana
tanggal 20 tina bulan Syaban geus kaliwat berarti tinggal 8 poe deui pawasil surba laili kabinahar sok tepungkeun inuman peuting kana berang ulah eureun-eureun nginum wala tasabiak dahi sigorin ulah nginum make wadah nu leutik bila perlu kasrol nomor 12 nu gede ember bila perlu mah lantaran pakodoko zamanu ala sigori geus rupak zaman sempit lamun make nu leutik engke kakurangan dina leutik sempit waktu ieu teh nu mentak didinya teh ulah eureun-eureun urang terus-terusan kudu nginum ulah eureun-eureun eta teh bahasa syiiran kadenge ku urang mah urusana urusan pitayeun urusanana hanya sekedar urusan pibeteungeun tapi kadenge ku jelema ahli thariqah kadenge ku jelema ahli hakikat lain kitu kumaha manehanana didinya teh paham kana yen maksudna eta syiiran teh jelema teh di mana-mana lahir ka alam dunia ta eta teh kakarak bijil mata poe di mana-mana geus datang ka dohor berarti manehanana geus setengah tubuh di mana-mana ka asar berarti geus 40 tahun ka luhur di mana-mana jam 5 geus kos Habib Rozak tinggal sajam deui surup surup eta dina Irsyadul Ibad Imam Zainuddin Malebari ngagambarkeun manusia seperti eta nah teu beda jeung ieu bulan Ramadan teh dina tanggal 1 ngora keneh berarti umur urang tanggal 15 setengah tubuh berarti umur urang ketika tanggal 20 berarti geus kolot nah tinggal 10 poe deui surup ieu teh beak bulan Ramadan eta teh keur carita Ramadan caritakeunlah ka diri urang berarti aing geus kolot kudu siap-siap ulah kampanye aing nu ngora mah masalah pun nu kolot ya saya Haji Hamid ulah geus kos kitu mah komo ide leutik duitna mah Allah untuk ulah kecuali si diberi apaan saya masalah sih pugu bermasalah tah eta teh tanggal 20 kolot berarti iyalah jadi nasihat hartina di mana geus tanggal 20 bulan Syaban lewat tidak terkecuali siapapun geus ulah eureun-eureun pawasil tepungkeun berangjeng peuting teh pake ngerogot zikir ibadah ka Gusti Allah ulah aya kesempatan di luar ibadah ka Gusti Allah beakeun waktu berangjeng peuting pake zikir ka Gusti Allah ulah keur teu hees di jero hees zikir bae emang bisa atuh bisa pan bisa kos kitu sih atuh ente mah hees sih ngomongna ya hees teh hees beneran atuh pan Kangjeng Nabi mah Kangjeng Nabi masyaallah qalbuhu lam yanam wal ainu qad naisa mata bisa peureum sare golbu nanti atuh warasatul anbiya ge bisa nu mantak guru kula di Banjar Kiai Haji Mumu putra daripada ayah Banjar ketika sare emang kumaha gitu ketika saya tanyakeun gerege ka anakna asal malik Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman taman malik deh ka dia tan halu bil qur'an karo jibil qur'an di bener lain lalaga berarti kan terus-terusan nyana teh geus lazim terus-terusan ada mul infaq jeung sholawat ajengan mumu almarhum masyaallah almaghfur lah eta teh asal malik we kos kitu tah awalna mah pamajikanna ge kageteun je saretan teh si ka haji tapi sare asal malik ka dia Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim malik deh ka dia tan halu bil qur'an baik aya Habib Rozak apa lain aduh malik ka dieu mazia ka mana aju bae leungeun duga peragapan ye cak pemajikan tadi geus ge beda Masya Allah eta keur carita ahli sholawat ahli sholat teh kos kitu mantak anyar-anyar sok ditanya yang penting saretan teu sare pan malik kade gitu ge seuri bae nyana ngimpi lagi atuh pan kapangijeng Kangjeng Nabi atuh ka eta geus ieu mah didongengkeun teh halal hak nyata tanya ka minantuna kula boga babaturan ngaranna Haji Mufti tah di Raja Mandala sagulung sagalang nyana keur waktu panganten kaget
lantaran kamarnya na belah dia, kamar mama belah dia, jadi tak kamar teh kapan nyana ka setengah hadina bilik. Tah barang geus kitu penting teh apa ngaranna ge panganten rada kurang hees beureun. Sia masuk ka juga mana bae. Tak keur mah istirahat gadegekeun nyana. Kan maca sholawat ceuk teh. Terus bae ka dieu maca Malik, maca sholawat, can ngomong jam 4 minam tu anyar. Sapeting, 2 peting, 3 peting, akhirnya kabelah dia ngintip. Jadi lainnya nu diintip. Nyana nu ngintip. Sebab nyana maca sholawat ke situ ieu mah jam 2 cek nyana masa sholawat diintip koreng Malik. Asal Malik Allahumma sholli sholatan kamilatan sholli salamun ta'ala kakarak bebeja. Nyana teh lalaunan. Seuri bae atuh pamajikan na geus nyaho. Emang kitu cenah nyana mah asal Malik bae kitu asal Malik. Eta ahli sholawat atuh keur sareget sholawat bae okos jelema neangan nomor eta teh keres da ge 5050 ya ila pawasil surba lailika binhar sok tepungkeun beranjang peuting teh ulah eureun-eureun terus bae nu resep sholawat nu resep Quran nu resep zikir oh deh kesempatan sapira tinggal 10 poe deui. Eta keur carita umur bulan urang ge kuari mayoritas umur umat Kangjeng Nabi teh 63. Nah kuari nu geus 60 tinggal sabaraha tahun deui. Nah moal ka mana boa? Siga deh nu geus 62 berarti sabaraha deui? Nah lamun geus 60 kitu 2 bulan 29 poe sabar pede. Siga deh nah iyalah kadengeuna ku ahli Allah mah ieu teh nasehat ka dirina aing teh geus kolot berarti tereh balik ka ditu geus ulah dieureunnan ieu zikir ka Gusti Allah kapaham ku nyana tina hiji nyanyian ieu teh maksudna mah kos kitu nu mentak nyana teh terus-terusan neja paham ala wajib terus akhirna tidinya nyana siap berangkat wa zahaba ila Makkah terus ka Mekah lantaran boga perasaan di Mekah maluwih bundal ibadah teh ka Gusti Allah geus pabakia bihi manyabiha nyana cicing di Mekah mujawiron jadi urang Mekah hatamata manehanana sehingga maut di Mekah gitulah carita ahli Allah neruskeun nu kamari teh eta ya kama waqa'al rajul alladzi sami'al ghail hiji jelema ahli Allah ngadenge ka jelema nu nyanyi nyanjana model kos kitu jadi nasihat ka dirina oh aing geus kolot geus aing dek ka Mekah di Mekah dek cicing dek ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala lantaran nyana paham pahimanal umrah idza zahaba juluhu di mana geus leungit gegedena umur berarti faqad qarubal ajal deukeut kana ajal tareh paeh wadoko jeung geus rupek azamanu zaman alal ibadati sugro kana ibadah sugro berarti manehna geus siapa lubul maudi alladzi takunu fihi al ibadatul kubra nu siap ku ari menuju ibadah anu pohara cek urang mah akhirna manehna hayang ditikel-tikel pedapu bihil amal geus ku aya kitu pindah ka Mekah cicing datang ka maut nah eta teh diprediksi wa hadzal rajul kana minal ulama'il mujtahidin eta lalaki ngan sakadar pangkat ulama mujtahid hungkul teteh walau kana minal arifin mun nyana ahli ma'rifat wali mun cak urang mah eta teh lemah taja ila dzihabi Makkah teu kudu ka Mekah ahli ma'rifat mah bal ibadatul qulub mudha'afah balik tah ibadah hate ditikal-tikal bi'afin katsirah dengan tiklan anu loba tanpa manehna ka Mekah cukup bae di imah jak pangeran nama eta kene mantak ahli marifat ba ngajauhan di Mekah ngajauhan lamun di Mekah ieu kuari geus teu balener jauh janda mah geus bae bandingan ulah di Mekah cek kana maning di lembur bae di kamar teu nyaman ieu teh teu nyaman neangan kanyamanan nah kalau lantaran ahli marifat ba di mana bae nyaman di kota nyaman di lembur nyaman di leuweung nyaman geus tilok pindah-pindah geus bae nya atuh batur-batur maraboknya namanya batur-batur korupsinya namanya batur-batur zinahnya namanya teka gedag anginan teunggut kaliungan tetep baik Allah tetep Allah baik hati berang jeung peuting akur situasi jeung kondisi kumaha bae nya nama akur Allah baik
sehat jeung gering tetep we Allah bae manehna, panas jeung tiris Allah bae manehanana, kecuali usum pilkada lain deui teh mah urusanna. Aja dirusak deui bagus-bagus. Kos gitulah caritana ahli Allah mah atuh biasa bae santri loba jeung saeutik akur bae jan nuju nama ridho Allah jeung nyana geus usul ka Gusti Allah geus teu asana naon nya nama biasa bae geus ka Allah bae nikmat bae sorangan sakitu lobaan sakitu geus nikmat bae matak nya nama maca Qur'an ge tilok tamat geus asa babarengan jeung Allah sedengkeun Al-Qur'an teh kadang bisa bulak-belok atuh maning jeung Allah bae. Zikir aja lain cara zikir nu biasa batur mah zikir la ilaha illallah la ilaha illallah la nah henteu ngahaneng bekos ku bade henteu kieu sebabna mata anak zikir ka Gusti ceuli zikir ka Gusti melalui tafakur tadi jang naon cicing di Mekah aing ngan sakadadek balanja teh kokoneng mah tuh je atuh deuk da naonan atuh mading di lembur pake tafakur ka Gusti Allah. Dan mantak nu tadi lain goreng ngan sakadar ulama ahli mujtahid ahli ijtihad lamun nyana bener-bener ka naon kitu ngaranna katapakuran kunyana eta syairan tentu teu kudu ka Mekah cicing di imahna di kamar sorangan biasa bae akur bae Allahna eta keneh kajen kuku mage nu kasifatan ku wujud kidam baqo mukhalafah lil hawadis qiyamuhu binasuh daniyat kudat iradat ilmu hayat sama tah eta kabagi kana opat aya sifat nafsiyah aya sifat geus kabeh eta keneh Allahna maha ngarungu, maha uninga, maha kitu, naon kitu ngaran ningali, maha sagala-galana wa huwal qahiru fawqa ibadih. Geus bae titik didinya ayana, didinya cicingna, didinya ibadahna, nikmat ka Gusti Allah. Teu dirubah-rubah. Geus bae ini ahlinya nama. Tah kos gitulah. Jadi hiji syairan teh dijadikeun nasihat ku manehana. Kitulah ahli Allah Subhanahu wa ta'ala. Nu mantak engke ngararomong kabehan hewan-hewan ngomong kamari aya deui tah dibaca keur aya keneh Habib Rozakna dininya aya hiji jelema kapanggih jeung hewan assalamualaikum waalaikumsalam ngaduakeun tah nyana teh atuh wali make bae alhamdulillah paingan di zaman Kangjeng Nabi Sulaiman batur teh titah baralik cukup ku doana sireum horeng sireum ge ngadoa. Iya jadi urang ya panca Kangjeng Nabi laula make bahasa laula andai kata teu aya hewan-hewan niscaya makhluk-makhluk kabeh moal dihujanan ku Gusti Allah lantaran daroraka ka Gusti Allah ngan Allah nyaaheun jeung dedeuheun ka munding bae jeung ka sapi jeung ka hewan-hewan nu lainnya mah teu berdosa cak Allah aing mah ngahujanan ge eta bae nu teu berdosa urang teh berarti kasapaatan ku kebo. Nah kamari dibaca ku kula eta kitab teh aya deui hiji jelema kapanggih lantaran teu ngarti tak teu ngarti ai kiai mah tadi wali kan ngarti ai nu sajen mah teu ngarti begitu kapanggih tah jeung meong jeung ucing teh salam kanyana assalamualaikum ditalipak doger bae cak ucing teh aing ngadoakeun ditalipak can maling can naon cak penjahat sia cak ucing teh Habib Rojak seserian bae. Tuh jadi beda uyup hewan-hewan teh salam kemudian ngadoakeun nu paham Waalaikumsalam diusapan tapi nu teu paham dicabok tah urang teh kapan kos kitu can puguh can karuh kana naon ge main tindes-tindes bae. Nah iyalah sejasa geus datang kadinya mah geus lain deui pemikiran lantaran awalna melalui pirasah kemudian kabelah diana melalui ilham kabelah dituna melalui mukasyafah asal geus mukasyafah lain deui geus geus tama jelas-jelasan geus tama geus jelas-jelasan saju kahalarti bae ngaji heran wallahu alam.